Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra kaum dangu dulur-dulur anu di lemur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Urang tiasa patepang dangu deui dina carita dongeng Sunda. Hasil karangan Kang Rudiansah dina jejer carios nyaeta Lawon Bodas bagian anu kalima. Supados teu nyangkolong teng kana waktos mangga atuh urang kawitan wae sok Grrrr. Tiluan harita teh terus salempangan motong jalan pikeun gancang nepi ka Pilanisa tur nyokot sarat duyu jeung pamentana Maerot tadi. Apruk-aprukan nyorang jalan anu bala remet ku kakayon jeung sajabana. Teu lila tiluanana geus nerepi kanu dituju. Hayu urang barang asupna. Tenanglah tong hariwang. Ku Maerot urang geus dijaga sangkan saralamet. Jadi moal kapanggih jeung katempo ku sasaoge. Ceuk Rendi cenah. Ren, urang ayeuna rada curiga ka Maerot, ieu teh puguh ge. Ceuk Maya ngadon nembal. Sedengkeun Rendi ngadon kerung, pok nanya. Har, curiga kunaon kitu, Mai? Jelas-jelas Maerot teh apanan arek ngabantu ka urang. Lain niat rek jahat. Tanya Rendi bari neuteup ka Maya. Mai, nah curiga gitu ka Maerot. Naon sababna? Maman oge sarua harita helokeun ku pamanggih Maya. Jeung deui tiluanana oge can waka aya nu waranieun asup ka jero pila. Ngadon ngajaranteng dina tungturunan teras pila bari ngadon ngobrol. Maya kadenge nyarita deui. Urang mah pangna curiga teh sabab tadi waktu keur sasalaman aya anu asup kana awak haneut karasana teh jeung aneh ieu awak teh ayeuna betuluy pating sareak karasana teh parangas tiris. Walon Maya negrakeun rasa kacurigana ka Maman katut ka Rendi ngeunaan Maerot. Sugan teh curiga kunaon? Eta mah rarasan maneh we meureunan Mai. Kade bisi gering dernamahan kasusah. Bener teu Ren? Ceuk Maman bari ngareret ka Rendi. Anu direret gancang nyarita. Heuh Mai, atuh tong sok mikiran hal-hal anu teu puguh. Tenangkeun we pikirana atuh ayeuna mah. Hayu mendingan ayeuna urang geura arasup ka jero. Geura cokot lawan Bodas jeung arecana ngarah hirup urang kabeh jadi tenang deui. Ulah curiga ka Maerot kitu. Nyaho arek nulungan ke urang teh apanan kitu tah Mai. Der ayeuna ku Maya ngadon dicuriga. Pan kumaha meureunan? Tapi awas we nya. Lamun aya naon-naon ke urang, ka urang, maneh anu kudu pangheulana tanggung jawab, Rendi. Sababongan maneh anu geus mawa urang ka imahna Maerot tanpa izin teh. Geus we lah. Leuwih hade urang balik deui ka imah Mbah Berot. Tibatan urang kudu jadi korban mah anger ku Maerot atawa urang mending paralik deui we yu ka lembur. Teu kudu ngagugu kana parentahna Maerot jeung ngaganggu kana parabot-parabot anu aya di pila. Justru eta Mai. Lamun patung arca jeung lawan Bodas can beunang ku urang dicokot. Tuluy dipasrahkeun ka Maerot pikeun terus diduruk. Hirup urang bakal terus dikutuk. Kajen ka mana wae oge tah kitu. Sing sanajan urang jauh ningkah oge.
Sabab eta lawan bodas jeung patung bakal terus ngudag-ngudag ka urang pikeun dijadikeun wadal. Kitu tah Mai. Alatan ti heula karampa lawan bodas ku Maya. Jadi weh urang kabeh anu jadi sasarana. Tur Mbah Bero datang tina sakabeh ieu masalah. Jeung wayahna Maya kudu nyokot eta patung katut lawan bodasna. Sabab Maya anu pangheulana mangihan eta patung jeung nyabak eta lawon. Ceuk Rendi kitu teh. Tur kareka harti ayeuna mah caritaana ku Maya. Pok Maya nyarita. Oh gitu, kaharti atuh ari kitu mah. Naon alasanana Maerot nitah urang nyokot eta patung teh? Nam atuh urang ararasup. Hayu. Rendi jeung Maman katut Maya teh bareng ngadeukeutan pantopila. Raket, pantopila dibuka ku Maya. Tur bareng jeung kitu, ngadadak aya cirim Sinta katemong ku Maya rek ngarontok jeung nyekek Maya di lawang pila. Bersat. Maya ngociak rewas bari langsung ngacengkangkeun awakna ka tukang mungguh ngagetkeun pikeun Rendi katut Maman mah harita teh. Anu estu teu ningali naon-naon maranehna mah. Tapi Maya ari geus labuh mah bujurna seueul sarta ngarampaan beheungna anu ceuk rasana mah arek diraweg ku jurig anu mangrupakeun Sinta harita gancang orejat. Tur anu sok padahal mah harita teh keur wanci pabeberang. Tapi jurig teh leukeun bet nembongan. Kamaya wungkul deui nembongan teh. Aya naon Mai? Kunaon bet ngalabuhkeun maneh? Ceuk Rendi harita ngadeuketan. Aduh, tadi aya cirim Sinta Ren. Lumpat di jero pila, rek nyekek beheung kuring. Walon Maya. Naha, da urang mah teu ningali nanaon ti tadi oge Mai. Eueuh lumpat di jero eueuh. Ceuk Rendi teu percaya. Pon kitu deui Maman. Aslina Ren, urang biarek digabruk ku jirim mangrupakeun si Sinta teh. Ngan urang kaburu ngalabukeun maneh, jadi weh teu keuna. Tembal Maya anu memang nya manehna mah tadi ningali aya anu lumpat di jero lawang panto arek ngarontok jeung nyekek beheungna. Sedengkeun Maman harita terus asup ka jero pila miheulaan anu sejen rasa maneh ludengan. Ren, Mai, buru gerak rasup atuh. Jeung mana arca sarta lawan bodas teh? Sok buru gerak cokot atuh Mai. Tong loba lila-lila. Ceuk Maman ngaburu-buru. Rendi jeung Maya meh bareng belas-belus ka jero pila. Ret, kaopat bugang anu masih patinggal ler di tengah rohangan pila teu wudu tiluanana ngecelakeun cimata. Komo Maya mah tuluy nyegruk ceurik. Leungit kasebel mangsa ngambeu bau layon jeung hanyirna getih. Biadab. Si Beron, Saki aing, Susi Sinta, si Ihsan, marawat ku si haram jadah. Sarta aing janji, aing kudu bisa balas pati ke manehna. Ceuk Maya anu jadi timbul dendam ka Mbah Beron. Jeung eta rasa dendam teh cantang tu gampang kalaksanakeunana. Sabab geus nyaho Mbah Beron teh hiji dukun sakti nu bisa ngawasa alam nyata jeung alam gaib. Geus Mai. Hayu gerak urang teangan patung jeung lawan bodas teh. Di ditu nu aya TV Ren. Ceuk Maya harita teh. Oh, sok buru atuh. Ku Maya gerak cokot. Sabab Maya anu nyokot patung jeung lawan bodas teh. Sok buru ku urang jeung ku Maman di daguan di dieu. Ceuk Rendi ka Maya nitah gancang nyokot patung jeung lawan bodas di rohangan paranti lalajo. Maya tenembalan laju cengkat jeung lempang pikeun muru ka rohangan paranti lalajo teh. Kep Maya ngarampa deui lawan bodas pikeun kadua kalina jeung aneh harita mah
Kumaya jol aya sora kana ceuli duanana nompo pisan. Sorana samar-samar antara sora lalaki jeung sora awewe. Maya, 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 bagia Maya, anjeun geus ngancang ka alam kuring. Cek eta sora ditungtungan ku ngahihi. Seak atuh bulu punuk Maya jual nyeak, peting puriding asangan nelan sabulu-bulu. Muru waktu jeung sieun deui Maya teh harita gancang mangku eta patung jeung lawan bodasna dibulankeun. Yuk, hayu. Maya gancang muru kaluar ti jero rohangan. Laju ngajakan deui Maman katut Rendy pikeun gancang ninggalkeun eta pila. Plug panto pila ditutupkeun. Aduh lebarnya euy. Mobil urang ngajaluruk kitu di dieu. Ari mobil Abdul mah geus puguh eueuh. Sabab Abdul momo Lisa Yeni Silpi manehna mah hasil kabur ninggalkeun ieu pila. Ceuk Maman, Rendy gancang nempas. Nya ngan anger we kalemur oge nyawa namah kaancam keneh. Pangaruh kutukan ilmu hideung Bah Berod mata kudu buru-buru ye dipasrahkeun ieu patung jeung lawan bodas ka Maerot. Ngarah urang sakabeh jeung pamajikan urang bisa bebas deui tina eta kutukan. Mobil mah keun we lah antepkeun heula ayeuna mah. Engke ge lamun masalah urang geus beres, mobil mah moal ka mana? Paling oge pejet. Tempas Rendy bari lempang deui tiluan balik ka imah Maerot. Maya teu loba ngomong harita mah tongoy we lempang bari mawa patung dibulenkeun ku lawan bodas. Jeung aneh kaayaan patung teh ampeg bakal piberateun ceuk sareat mah. Tapi ku Maya mah bet ngeleweng wae hampang karasana teh. Tur gancangna carita tiluanana harita geus maraneko deui hareupeun Maerot bari gancang masrahkeun eta patung. Mangga mak, ieu patung sareng lawan bodasna tos dicana ku abdi. Nyangakeun teu langkung emak eta patung bareri kumahakeun wae oge. Ceuk Maya, Heueuh alus nyai. Geus hasil nyokot ieu patung katut lawan bodasna. Ayeuna keun ku emak ieu parabot anu mawa Rajapati teh arek diilo sacara ku panon batin kitu tah nyai. Cuk ka itu ayeuna mah geura dalar heula. Angguran mah pastina oge geus salapar. Ditadi canda lalahan. Sok ka itu nyai ujang geura dalaruang geura dalalahar hampura we mama kasar kieu aduh. ceuk Maerot harita nawaran dahar. Rendy jeung Maya katut Maman teu bisa nolak nalika ditawaran dahar teh. Tiluanana langsung muru ka dapur tuluy nyukil sangu gep kana dengan sangu saaya-aya lalap rumah. Tuna heula ayeuna kaayaan di Maerot, ayeuna urang malikan deui nyaritakeun kaayaan Abdul jeung anu sejen-sejena nalika kalalapur. Jeung aneh can genepi mobil ka jalan raya, mobil teh bet ngadadak mogok pas di tempat rajek tatangkalan jeung jurang. Poek meredung deui harita teh mata keung puguh wajib beuting atuh. Kacacas. Mobil teh bet teu daek hirup. Sakitu disetateran oge ku Abdul. Lekeun Abdul turun pikeun mariksa kaayaan mobil bisi aya anu kabakar atawa ruksak. Barang diteang nya we kabel starterna aya anu pegat. Aduh, aya wae ieu mah jeung mogok sagala deui di mobil teh. Bari tengah leuweung deui ceuk Abdul ku kulutus bari bingung. Jeung aneh jalan anu disorang teh bet asa beuki ngajauhan hayang nepi ka jalan raya teh. Buru atuh, duh, nah bet lila. Momo harita nyelengkeung ti jero mobil, dumeh Abdul ngadon lila nguyek ngomean mesin mobil teu anges-anges. Sedengkeun anu saja nama
di jok tukang ngadon palerem kasarean harita teh komo ye nih mah sanges kapiuhan teh manehna ngadon ngagoplek wae sare dina jok pang tukangna tur dina kayan keur kitu momo ningali aya jalma keur ngagedik lempang memoalingi sepanjang katempo tina kaca spion. Ari ngajorowok tu wani ngabejaan Abdul. Taya cara sejen. Kotret nga-WA ka Abdul anu paromanana sarua ngadada kaget jeung sepa nalika nampa WA ti Mumu yen aya jalma anu keur lempang ti kajauhan bari memoalingi sepanjang. Cilaka. Ceuk pikirna mangkaning mesin mobil kabel karek beres disambungkeun tebeng mesin gancang ditutupkeun. Gura giru mukakeun panto mobil tapi aneh panto mobil teh bet ngadadak hese dibuka. Mu pindah hirupan mobilna. Mu sarta lamun luas geuwat tinggalkeun kuring di dieu sorangan. Sarta salametkeun maraneh kabeh. Ceuk Abdul ngarasa pegat harepan. Red ka jalma anu keur lempang beki gancang lempangna teh jeung tereh deukeut. Momorawah riwih nu sajen anu keur salare jadi lilir tur ngilu tagiwur ku eta kaayaan. Salempang maranehanana bakal jadi korban jalma jahat. Ari sabab kabeh ge geus nyaho saha anu keur lempang teh. Kaayaan alam ngadadak turun hujan. Kang Abdul, tong ngomong kitu puru naik ka luhur mobil. Terus depa, bae teu asup ka jero oge, asal kabeh saralamat. Ceuk Mumu teu miharep Abdul cilaka. Nya Abdul burukeun, itu jalmana tereh deukeut lempangna ka urang, puru naik. Ceuk Silpi ngilu nyelengkeung bari kabeh maralong ka tukang. Jeung aneh, jalma anu keur lempang teh ngadadak eueuh bareng jeung panto mobil anu ngadadak bisa dibuka ku Abdul. Geuning bisa Abdul atoh ngan orokaya nalika Abdul geus rek hanyat kana jero mobil. Ujug-ujug katempo ku Mumu aya anu nolol tungtung lingis tina beuteungna Abdul. Dituturkeun ku getih anu mancur jeung ngaburial tina beuteungna Abdul. Ngajadikeun waya dina jero mobil pating jararit. Cerap. Abdul panonna tembok ngaburileung ka kenca. Cekleuh, nyawana langsung ngalayang lantaran ditiir ku Mbah Berod ti tukang make lingis panjang. Set. Belenyeng. Mobil tembo ngabelenyeng mundur dipunurkeun ka tukang satekerna ku Mumu. Teu paduli panto mobil sabelahna masih keneh muka. Can ditutupan deui nu penting kabeh saralamet heula jauh ti durjana. Keleuyeung cilebet kuluprak kalieung sorosod cekit. Meh we mobil teh terus dikebrus ka jungkrang lamun tarik mah bakal cilaka. Nalika panto mobil belah kenca ngait kana tatangkalan tuluy coplok. Mobil ngagalieung rada kapangpengkeun ka belah katuhu nyipat jalan anu rumpil ku batu harita teh. Sedengkeun Abdul nalika tongongna ditublas ku Mbah Berod awakna langsung ngakedepruk rubuh. Nangkuban turut tina sungutna ngaburakeun getih seger terus-terusan laju ngalepaskeun nyawa. Selep. Lingis harita tuluy dicabut deui ku Mbah Berod sarta layon Abdul terus digusur tepi ka imahna sarta digolerkeun di tempat biasa. Dena caturkeun deui Mumu sapara kanca. Barang jeung meletekna panon poe nembongan ti belah wetan. Mobil teh kakarak harita bisa nyorang ka jalan raya. Blang, hate Mumu jeung Silpi katut Yeni sarta Lisa ngemplong. Sabab kabeh bisa kaluar ti eta wewengkon anu estu nebarkeun hawa maut pikeun baranehanana harita. Hampuramu, ieu memang salah urang. Lamun teu ngajak maraneh liburan ka ieu tempat, urang sakabeh pasti bakal saralamet. Ceuk Lisa harita sasadu ngarumasakeun manehna memang salah geus ngajakan babaturanna kabeh ka tempat pibahayaeun rek liburan ngadon pinangih jeung Rajapati. Mumu kadenge mairan.
Keun bae atulis, teu kudu ngarasa salah. Apan urang kabeh geus sarua pada hayang liburan ka eta tempat leuing. Bener teu yen? Ceuk Mumu bari ngareret ka Yeni anu pindah tempat diukna jadi kahareup. Anu direret gancang nyarita. Bener pisan Riz. Urang sakabeh teu miharep anjeun ngarasa salah atawa urang kabeh nyalahkeun ka anjeun. Tenang we lah Lis, tenang. Ceuk Yeni, Silpi kadenge ngilu mairan deui. Nya Lis, tenang we atuh. Tong loba pikiran ayeuna mah. Urang geus saralamat apanan. Tapi anu sejen apanan? Babaturan urang. Aya anu maot. Salaki urang duka teuing kumaha nasibna ayeuna. Ceuk Lisa bari ramisa. Tapi kabeh pada ngarupahan ka Lisa. Anu sahanteuna ngarasa salah sabab ti beh dituna pisan manehna anu ngayakeun acara liburan ka eta pila teh. Anu jadi pikiran jeung kapanasaran urang mah. Naha ngaran pila teh? Sigana lungu mun di jelema mah solehah. Tapi ieu mah tempat teh bet leuwih ti geueuman, tur nimulkeun Rajapati. Ceuk Mumu, Nya puguh eta anu dipika heran ku kuring oge. Ngaran tempat teh bet sarimag teu sarimag jeung kaayaanana jauh pisan. Heueuh urang geus sarua sapamikiran. Nah hanya tembal Silpi kabeh jadi mikiran ngeunaan kayan pila anu dina ngaran mah sakitu enahna. Tapi kanyataanna bet leuwih ti geueuman. Tapi dina kayan keur kitu, mobil ngadadak jelag ngaruaskeun bangun aya anu kageleng. Anu sok padahal mah jalan teh harita rata, taya batu hiji-hiji acan. Najan lain aspal oge, jalana puguh lain nyorang jalan raya anu rame, sabab bisi aya rajia meureunan hariwang sieun ditilang, pedah panto hareup sabelah eueuh. Jeung ku sabab kitu kapaksa Mumu tuluy ngeureunkeun heula mobilna ka sisi. Sarta Yeni terus kaluar. Breh, aya anu ngajelepeng hideung tukangeun mobil. aya nu kageleng mu. Ceuk Yeni, Wah, maknya. Aslina sok bae ketopo ka dieu. ceuk Yeni harita ngagupayan. Tur ka jurung kurasa kapanasaran, kabeh tuluy turun tina mobil ningali aya naon di tukangeun mobil. Jeung barang disampeurkeun, kabeh harita tujol uo siga mangi kagegeuleuh. Ari sabab anu kageleng teh horeng geuningan bangke ucing hideung, beuteungna nepi ka menjrel. Gancang kabeh arasup deui ka jero mobil, bari masih pating aru uo. Rek ongkek. Nya duh. Sugan teh naon? Aipek teh ka ucing geuning nu kageleng. Sebel kuring mah. Nya. Aduh, watir jaba ucing mah kageleng teh watir. Eta peujitna menika. Aduh. Harita ceuk Mumu. Buru atuh mu. Pajukeun deui mobilna. Urang ka imah urang we. Yuk, kabehnya supaya jalanna teu ngaliwat ka jalan anu rame. Bae tong diinget-inget bake ucing mah. Ceuk Lisa, Moal naon kitu? Urang ka imah maneh. tempas Mumu ngadonanya. Mah make jeung nanya kitu. Moal atuh mu. Di imah urang teh we sasaha jabaning keung urang eueuh batur da di imahna. Tembal Lisa, Nya atuh sok ari kitu mah. Hayu atuh. Balikna urang ka imah maneh nya. Kabeh kudu sapuknya. Nya heug atuh nam. Ngan hanya kal ieu teh. Hanya kal kunaon atuh? Sil. Nya hanya kal waktosna ka Bujang Seep. waktosna ka Bujang Seep mitra. Ieu carios dongeng Sunda anu ngabantun judul Lawan Bodas bagian kalima cagatu urang atosan heulanya. Insyaallah enjing urang teraskeun deui dina bagian anu kagenepna. Hapunten anu kasuhun ti Mang Ridwan, sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.